gelis keneh pemajikan urang. Sampai dah beak batu aja mereka buka puasa itu nih tasahanya. Anjing asa-asa tapi ini tas eta tapi kalau coba lawe. Ya. Hampura tulungan pangmalikan kentang. Ah. Mali sorangan mung teuing. Naon? Lain didinya tapi rapang malikan kentang atau orang minta tulung di buruhan ya 5.000. Anjir. Harga diri hampuranya kudu meuli kutang mah di buruhan 5.000. Hampura urang teu wani ya. Teu wani. Kentang lain kutang nama kayak jeung kudu mama wakawani segala titah meuli kentang ya kudu mama wakawani. Nah, mbak, didinya nih teh nya meuli kutang nya meuli kaweni ye. Hampura ye dengekeun nya. Tong bora kutang didinya. Kutang pamajikan sorangan ge. Can pernah urang meulikeun didinya. Sorangan we meuli atuh. Kentang mang, kentang make jeung kudu aya kawani segala kentang. Iya di buruhan 5.000. Hampura mung urang mah ye. Nya meuli kutang, nya kudu meuli kaweni ye naon dinya rek nyeun sop buah. Ye, nyeun sop buah masa aya we meni kudu make kaweni segala. Astagfirullahaladzim. Yuk milu yuk ka cendol yuk. Naon maksudna? Didinya ngadodoho. Ah mung teuing hampura nya didinya ngadodoho ge. Leuwih geulis keneh pamajikan urang. Itu gerak. Astagfirullahaladzim, pira aku kudu make jimat ieu meh nyambung. Ah, dinya jeung ngajakan malam Jumat segala hampuranya mal kagoda urang mah panceg kana hiji ieu awewe. Cicing rek gawe. Urang minta tulung pangmalikan kentang. Keur digawe kana kutang segala jeung buah kaweni segala pamajikan segala dibawa. Ah aing mah nya keur telat teh ieu teh ribu geus sesorangan batuan leumpang aing. Ah. Naon? Rek ngabuburit ka mana? Poe. Bulan. Itu. Baik di syukur. Diantar moal. Kudu sorangan kudu. Oh bae atuh lah. Mung diantar mah. Sorangan. Sok atuh. Terus kamu pulang jam sabaraha? Can kayak ini gara-gara ini ieu. Kewe bejana. Oh tong lilah teuing kamu teh. Moal sok. Mun juga tuh salima. Ya, meni hayang meuli kosmetik, nih lebaran teh kabeli kosmetik acan. Nih ieu we mentingkeun baju budak, kosmetik mah teu kabeuli. Kalem we da peuting geus meuli teh. Bener, eta teh geus meuli. Peuting teh geus meuli da geuningan barudak sok panas sok hararayang geuningan. Urang keur maresep geuningan. Naon barudak? Ieu mah kosmetik, ieu mah jang abi, kosmetik. Beh teu caludih lebaran teh. Nya age da inget dagoan geranya antos ya. Kedeung. Aya kaingetannya ka pamajikan teh. Solehna boga salaki teh. Meni cing hayang nyaho mawa naon. Bener teh nya. Tah. Tengah aja meuli kiripik tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Salah deui wae. Rumah sa age resep beningan mama resep si Nadine resep barudak. Bisa dipake kieu, teu bisa kosmetik, kosmetik lain kiripik, Tapi mah engke, nyeun we teu kudu meuli. Oke, darna mah geus ieu geus buka nya sepoe di lebaran. Astagfirullahaladzim, minta ka saha teh nya salaki kieu. Kalem mah da aya kaingetan atuh age hayang kiripik. Teu nyambung. Oh nya sami-sami. Marukan teh inget merandang geus meuli kiripik. Kamananya nu ngabuburit teh meni lila-lila teuing. Kaburu adan bari mau budak can dihuapan. Tuh geuning datang nu ngabuburit teh. Ya buru sekuat aya kacai. Naon ieu? Aduh buka kaingetan ka pamajikan teh ngirim ruang tempo. Diar naon ieu meni bono kecing calang kieu. Mawa naon ieu salaki? Alhamdulillah ngemplong. Iya naon ieu mun hayang utah mah ieu. Lain itu lain pikeun ya. Ya. Ieu teh lain pikeun tadi teh atuh ditu. Di naon ada tempat beli takjil. Teu kuat rek kitu. Aya loba jelema wa teh wadahan kana plastik da geus paringsa. Ieu nah lain dipikeun. Tingali ieu teh kitu diasupkeun ka dieu. Ambuan. Nah, yang dipikeun nya. Yang mun geus dibungbulang kieu kamu sok inget dahare naon? Bascek. Bascek. Terus naon deui?
Bahasa sing lada di Sukro Cikuran di Bontengan gini. Kadang kamu makan di Tahuan oge. Ngali gunungnya indah gitu tuh. Gunung mana? Sok kadi nyin video sinematik kadi. Sinematik terus teu estetik atuh kieu penampilanna abina. Hmm? Teu estetik abina tingali makanya make baju kieu tingali. Lain atuh da mah teu ningali kamu nani ningali gunungna alus tuh jeung tangkal kelapa sawah tuh. Pemandanganna tingali. Halus kieu. Kamu beli basek juga? Ari mang udah di telepon mah. Maka capek ngomong. Hah? Maka capek ngomong. Teteh mungkin mang udah ke Hampura. Teteh bari ngajak abi ke Singapura kaki. Nah, baliknya. Mau balik kangen emosi. Di WA pemajikan. WA. Si Sarneng geus di telepon tadi. Ker investasi bodong eta mah. Naon? Mungutan THR budak. Mending udah telepon sok. Sok kamu siap-siap Hah? peta. Siap-siap peta. Sok. Naon kamu kunaon teh? Dari panon. Jadi untuk bisa ulin, iya we cicing. Biasa sok ulin. mah. Cicing dong didinya teh estetik. Eta aya itu tinggalin deh. Kursi potong. Nih panon nya mah bisa ulin kewe di loteng. Potong-potong. Nah, Tong kieu sok. we geus videona. Tah halus estetik kamu gitu. Potong-potong lowongan batur jadi nyari panon. Ngomongan saha? Jadi panon itu. Sok kamu telepon si Audag mah. Ngeus dia. Ngeus. Pareman. Pareman geus. Katakan naongan batur, bujur batur gitu eta daraka. Geus.